Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainul qulub wa bifadlihi tukbaru dunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shariful mau'ud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal maghfirah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala aidan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mangga urang sami-sami tingkatkeun takwa ka Allah Subhanahu wa taala, khususna khotib ngawasiatan ka pribadi umumna kasadayana. Urang cetak diri urang khususna di bulan Ramadan ieu sangkan jadi jalma anu bertakwa, luyu sareng diantawis tujuan urang dipuasakeun ku syariat nyaeta supados buktos tireng-rengan jalmi anu takwa. Margi teu aya deui kadudukan anu pangmulyaana di sisi Allah anging takwa. Sagala bentuk kahadean maka eta aya di handapeun takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ari iman teh tempatna dina hate. Ari hate perkara anu moal katingali. Setiap naon anu aya di nu hate moal katingali wujudna, moal katingal bungkeuleukna. Kumargi kitu maka eta kaimanan teh butuh bukti. Sabab bahasa kata-kata nepikeun ka irah wae oge moal tiasa janten bukti. Maka pengakuan ti hiji jalma dina urusan naon wae oge moal pernah tiasa dicepeng kajaba aya bukti. Kajaba dina hiji kasus saumpamina teu aya bukti ngan manehanana daek sumpah mamawa nama Allah Subhanahu wa taala nembe tiasa dicepeng perkataanana. Perluna dibuktikan keimanan sabab engke bakal aya batasan-batasan syariat. Syariat bakal beda mandang setiap jalmi ku beda-bedana keimanan sareng keislaman anu antel anu entep dina diri sewang-sewangan. Pikeun ngabuktikeun keimanan maka teu aya deui cara. Iwalti urang ngawujudkeun kana kaislaman. Jadi kaislaman teh teu tiasa dipisahkeun tina keimanan sabab kaislaman mangrupikeun bukti tina ayana keimanan. Teras eta kaislaman ge deui kedah dibuktikeun. Kunaon dibuktikeunana? Dibuktikeunana eta kaislaman ku ngawujudkeun ngalaksanakeun kana syariat-syariat Allah anu parantos tangtu dina kitab-kitab Allah, dina dauhan-dauhan Kangjeng Rasul oge anu disarikeun ku para ulama dina masing-masing karyana. Sehingga pengakuan-pengakuan urang sebagai seorang mukmin upami hanya dina bahasa tapi teu dibuktikeun dina kaislaman, teras kaislamanana teu dibuktikeun kalayan ngajalankeun syariat, maka saenyana ieu perkara kabohongan anu kurang dijieun dipoieun Allah Subhanahu wa taala. Syariat parantos ngatur cara urang ngabuktikeun kana kaislaman teh ku ngalaksanakeun rukun Islam anu 5. Bari dina buktosna dina prak-prakanana saenyana aya mangsana umat muslim anu ngaku Islam teu kudu ngalaksanakeun sadayana eta rukun Islam anu 5 teh. Sabab sababaraha rukun Islam ngadagoan kana waktos sareng batasan-batasan tertentu.
sapertoskeun ibadah haji, maka ibadah haji tertujuna kanu mampu hungkul, anu gaduh bekal keur berangkat ka Baitullah oge gaduh bekal keur ninggalan kulawargina di lembur. Barijeng dina buktina eta dua kamampuan teh tetep henteu otomatis bisa nganterkeun jalma anu bersangkutan ka tanah suci. Sabab dengan sistem anu ayeuna terjadi, maka aya anu disebat kuota, sehingga jalmi anu parantos daftar sababaraha taun kapangker tetep si horeng teu acan tiasa angkat. Maka ieu teh marupikeun salah sawios karinganan ti Allah Subhanahu wa taala. Si horeng rukun Islam anu kalima henteu wajib kasadayana, da geuningan wajib sateh upami ngadangan upami parantos mentas kana kamampuan. Nya kitu deui dina bab zakatna. Zakat pikeun wajib dilaksanakeun ku jalma muslim ngadagoan kana nisab sareng ngadagoan kana haul dina sababaraha urusan zakat. Utamina zakat mal, utamina deui zakat anu dina bidang perdagangan, maka ngantosan haulna sataun. Upami dina pertanian maka haulna teh panen. Dina zakat fitrah panginten ieu anu teu ngantosan haul, ieu mah wajib kasadayana kaum muslimin wal muslimat anu dewasa anu teu dewasa, budak bahkan jabang bayi oge kalebetkeun anu kedah kurang dikaluarkeun zakatna. Ieu hiji karinganan deui sehoreng, hanya orang-orang tertentu anu dipilih ku Allah keur ngalaksanakeun zakat. Puasa anu wajibna ngan saukur anu dina Ramadan. Kajaba puasa-puasa anu sanes anu timbul tina kelalaian-kelalaian ngalaksanakeun ibadah puasa di bulan Ramadan. Nyata naon seperti wajibna qada, oge wajib puasa kifarat, oge tina kelalaian ngalaksanakeun syariat-syariat Allah anu sanesna, sapertikeun jalmi anu ngalanggar kana sumpahna, ngalanggar kana nadarna, maka diantawi syariatna teh aya pengguguran sumpah sareng nadar kalayan puasa anu secara lebih detail diaturna dina fikih ngeunaan sumpah sareng nadar. Syahadat komo syahadat mah pikeun urang anu parantos ti bubudak ti orok ditakdirkeun ku Allah janten muslim janten mukmin, maka secara syariat tos teu aya kewajiban ngucapkeun deui kalimat syahadat. Dayana kalimat syahadat diucapkeun bahkan dipersaksikeun ieu pikeun jalmi-jalmi anu tadina non Islam teras pindah ngagem kana agama Islam nembe di dinya aya syariat pengucapan dua kalimat syahadat. Anapun kalimat syahadat anu biasa ku urang diucapkeun khususna dina salat-salat urang, maka ieu hikmahna pikeun memperbaharui nganyar-nganyar ngaweteh-weteh kana keimanan sareng kaislaman urang. Maka timbul atanapi nyesa hiji syariat anu ieu rupina urang khususna sadayana kaum muslim dan muslimat hese pikeun nyumput tina ieu syariat, naon? Salat. Nepikeun ka salat mah dina salah saos hadis Kangjeng Rasul, soli ka iman, anjeun pek salat bari ngadeg. Pa ilam tastati lamun anjeun teu mampu ngadeg pasoli qaidan, maka pek anjeun salat bari dieu. Pa ilam tastati pa ala janbin, lamun teu mampu maka sok bari nyangigir. Upami teu mampu keneh bari nyangigir mustalqiyan bari nangkarak. Upami henteu mampu keneh bari nangkarak maka isyarat ku panon. Upami teu mampu keneh isyarat ku panon maka sok ku hate. Maka panghapunten dina syariat anu ieu sempit pisan, jalma bahkan hampir teu aya lolongkrang pikeun ngecageun kana syariat anu disebat salat anu 5 waktos. Sehingga dina kumaha wae kondisina satungtung akalna masih keneh aya, masih keneh bisa mikir, maka didinya masih keneh aya kewajiban salat. Sabab diatur dina syariat, dina fikih khususna udurna salat mung aya 2,
hiji kulem, kadua hilap. Bari nu dimaksud udur di dinya teh sanes udur henteu ngalaksanakeun, tapi tetep kedah di kodok digentosan. Dina waktos iraha wae anjeunna emut maka harita wajib dilaksanakeun. Sanajan dina waktos-waktos anu diatur sabenerna teu meunang salat. Sapertikeun dina waktos panon poe nuju bijil atanapi panon poe nuju suruh. Maka salat adalah perkara anu ngabedakeun antara muslim sareng lainna. Pikeun ngabedakeun seorang mukmin sareng nu lainna. Nabi ngadauhkeun bainal muslimi wal kafir tarkus salat. Perkara anu ngabedakeun seorang muslim jeung kafir eta teh dina masalah ninggalkeun salatna. Nabi ngadauhkeun waman taraka salatan muta'amidan ahbatallahu amalahu wa bari'at minhu dimatullah hatta yurji'a lillahi taubah. Sawai jalma anu ninggalkeun salat ngahaja maka Allah bakal ngahapus kana amal-amalna jeung Allah bakal nyabut kana tanggung jawab ti manehanana sahingga manehanana balik ngedepruk nyuksruk sujud ka Allah bari tobat kalayan taubatan nasuha. Maka salat adalah perkara anu bakal ngajadikeun perkara-perkara lainna nu dianggap hade jadi aya hargaan. Rek urusan akhirat, rek urusan dunia. Amal-amal anu sanesna anu diadegeun tapi henteu dina luhureun salat maka moal aya hargana. Kalebet urusan-urusan dunia anu henteu dibangun dina luhureun salat maka moal aya hartosna sareng moal aya hargana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jabatan anu luhur anu henteu dibarengan ku salat maka jabatan eta teu aya sakedik oge hargana. Kapunjulan dina urusan dunia harta anu sakitu seueurna lamun henteu dibangun di luhureun salat maka panghapunten moal aya hargana sareng teu aya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan setiap naon anu kumanehanana dihasilkeun hanya menjadi sebuah kesia-siaan. Maranehanana nganggap yen perkara nu dibangun teh ceuk manehanana alus, tapi saenyana ku Allah Subhanahu wa taala diibaratkeun sapertikeun debu anu aya dina tangan teras ditiup ku angin anu kencang maka saperti eta moal aya nilai kasayan sakadik lagu. Nu mawi mangga urang silih elingan di antawis urang. Minimal urang ka diri pribadi urang jadikeun ieu khutbah pepeling pikeun urang sadayana. Urang cek salat urang parantos dugikeun ka mana? Urang parantos terang kana dalil-dalilna ti mana wae ti sumber anu mana wae yen nabina salat teh perkara anu bakal ditaroskeun pangheulana samemeh amal-amal anu sanesna. Mudah-mudahan urang sadayana ku ieu Ramadan diingatkeun deui dipasihan hidayah sareng taufik sangkan urang langkung sieun ka Allah ulah urang wani ngecangkeun salat dina waktosna sabab ieu perkara anu matak ngajadikeun urang musrukeun urang kana neraka jahanam. Man taraka salatal khamsi muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidin fiha. Hadirin kaum muslimin ahli Jumat rahimakumullah, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana aya dina katakwaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jazarna 'an ma'siyatih wa hadana ila sabilihi bihidayatihi wa taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumi liqa'ih.
أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أمره واجتناب نواهيه فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا وتمم تقصيرنا يا مجيب الدعوات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم